Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun sinukuring pun Erna Erviana Rolita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, bidang studi Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia, baris midangkeun peer teaching aksi kedua. Dina ieu kagiatan simkuring selaku mahasiswa kelas 2A kalayan dosen instruktur Profesor Dr. Dedi Koswar MPhum sinaran guru pamong Bapak Dadang Nurjaman SPD MPD Wilujeng Nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang Bu. Alhamdulillah damang Bu. Alhamdulillah hatur nuhun upami sararehat mah. Alhamdulillah ayeuna tepang deui sareng ibunya dina pengajaran basa Sunda. Sataacan dikawitan hayang sasarangan heula ngadoa dipimpin ku KM Neng Dini, mangga dipimpin. Mohon Abi. Saya ga sataacan diajar hayu orang ngadoa sasarengan. Ngadoa dikawitan. Rengse. Hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa katepang deui dina pangajaran basa Sunda sok sanaos ngalangkungan tatap maya pangintennya tapi tetep ibu nitip mugia kesehatan utamina dina mangsa sasalat COVID-19 supados urang tiasa tepang deui pangajaran dina kagiatan luring di sakolanya. Salajengna ku ibu di absen heula sakantenan dicek jaringanna. Ade, aya? Hadir Bu, dongkap Bu, punten. Ya, saya berartinya iya nyambung. Alex? Dongkap Bu, tapi rada Alex? dongkap Bu. Mohon. Terus aya Budi? Dongkap. Desi? Dongkap Bu. Dini? Dongkap. Didit? Dongkap Bu. Terus aya Eis? Dongkap Ibu. Iman? Aya Bu. Alhamdulillah da lengkap sadayana. Nanya nyara rambung berarti koneksina oge sararae. Mugia tiasa mugia tiasa sampai dugi ka akhir urang tepegat dina ieu lawungannya. Salajengna ibu bade naros. Minggu kamari urang tos diajar ngeunaan naon? Pokoknya carita babad. Carita babad Bu. Nah, leres. Minggu kamari urang carita babad. Di mana minggu kamari urang teh tos ngabahas perkawis babad Panjalu nya. Babad Panjalu teh di mana terang? Ciamis. Ciamis nya Bu nya. Ciamis, leres pisan. Nah, ayeuna ge ibu bade masihan materi anu aya patalina oge ya asal muasalna ti Ciamis oge aya nu terang teh kinten-kinten naon Ciamis naonnya Naon Kalendo Bu. Kalendo itu Bu. Coba ya ibu share screen heula. Alah Saha eta Ibu? Heula ieu ku ibu digeserkeun slide-na berubah teu? Rabah Bu. Alhamdulillahnya. Nah, aya ibu. Aya ibu. Zaman ngora ibu. Zaman ngora Bu nya ya Allah. Foto saha yang teraskeun heula nya. Bahan ajar tilu teh ayeuna urang lebet kana aksara Sunda. Nya leres pisan. Nah, di dieu teh ku ibu urang pasian heula semangat atau motivasi kangge urang sadaya supaya soson-soson dari dina diajar. Ieu teh ibu nyandak tina sisindiran cenah. Sing getol nginum jajamu anu guna nguatkeun urat. Sing getol neangan Ilmu. anu guna dunia akhirat. Siga pantun ya Bu nya.
Muhun laras. Jantan tak aya ilmu anu teu manfaat sadayana oge manfaat dunia akhirat nya sapertos kitu. Salajengna tah ice breaking heula. Ieu aya gambar naon di dieu? Nu pali dieu nu warna pink? Soang. Ora ibu, Ah, soang, Lain soang. Bisa ora. kamari diajar sareng Pak Didit mah eta teh ora Mohon. ibu. Mohon coba ora jadi Ieu nu nanti. hiji deui naon ieu kinten-kinten? Entoknya itu teh. Ayam, ayam, Ya. ayam, Alek. ayam. Ayam. Ai diambil entok bu eta teh. Ayam. Ayam, Alex, Ayam. anu kali dia naon? Entog. So, Soang. Oh, Soang. soang. ayo, ayeuna urang konsentrasi lah fokuskeun paniten ya. Lamun tuturkeun naon anu diucapkeun ku ibu. Soang, Soang. Soang. hayam, Ayam. hayam soang. Ayam, ayam, soang. Soang hayam. Soang. Soang, hayam. Sabaraha soang? Sabaraha soang. Soang. Opat Iya, bu. Bu. Alex dan konsentrasi. Budi anu lerasnya cobi umian deui. Hayam soang. Hayam. Ayam, hayam, hayam. Soang hayam. Soang Soang, hayam. Sabaraha hayam? Sabaraha hayam. hayam. Ya, alhamdulillah Enak lieur wae. sadaya. Emprakna barudak. Emprakna barudak. Ya, orang teraskeun berarti ieu teh atos konsentrasi. Nah, koneksi amannya ieu. Aman, Bu. Berpara ibu. Hai. Alex makan Saya atas dihandap pengen mah. bantuan kamari kuota piraku. Potene. Main game wae Bu. Bu. Kuotana. Angge we game eta mah. Jangan game wae tah Bu. Nah, ayeuna urang teraskeun wae nya, urang lebet kana materi. Di dia aya KD. Kompetensi dasar nate menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Anu kedua ya ITK-na mengklasifikasikan jenis-jenis huruf dalam aksara Sunda. Menganalisis bentuk aksara ngalagena, suara dan angka. Merangkai kata sederhana. Tah anu ieu mah menganalisis bentuk dan tipe dan fungsi rarangkeun eta mah minggu payunnya urangna ti dieu 1 2 3 heula. Kangge lawungan ka hiji. Tujuan pengajaranna nyaeta peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk aksara Sunda berdasarkan kelompoknya dengan tepat. Melalui metode drill, peserta didik dapat menganalisis bentuk aksara ngalagena, suara dan angka. Teras oge melalui metode drill dapat merangkai kata sederhana. Oke, metode diskusi sareng rarangkeun eta mah minggu payun nya. Tah, ayeuna penilaian, aya LKPD, ngalangkungan LKPD sareng evaluasi lawungan. KKM-na 70 genep. Lawungan kahiji, ayeuna urang nitenan aksara ngalagena, suara jeung angka aksara Sunda. Ibu baya dipaparin gambar, cobi kuhidep di titenan, kinten-kinten, dina gambar anu ku ibu ditayangkeun teh, aya hal anu patalina sareng kesundaan teu nya. Nah, cobi gambar kahiji, ieu gambar naon? Tote bag Bu. Itu eta mah bu. Tote bag nya atawa kan? Ong. Kantong. Oh. Anu kadua aya gambar naon? Kaos. Aya Kaos. kaos. Anu katilu aya gambar naon? Pelang jalan. Jalan. Tah, kinten-kinten dinu tilu gambar ieu aya patalina teh sareng pelajaran Ibu. Aya. Iya Bu. Aya, Bu. Aya Bu. Tulisanna Bu. Naon? Eta Kinten-kinten. tulisanana Bu. Tulisanana, tulisan naon eta terang teu? Tadi. Aksara teh ya Aksara tadinya Aksara aksara Sunda Sunda. sanes Bu. Aksara Sunda leresnya. Tah, hidup pernah kan tos mendakan sapertos kieu bodina Pernah, kaos, Bu. bodina jalan. Kantos bu. Pernah Bu kantos. Dina buku. Tah, ieu teh merupakan aksara Sunda anu larapna dina kahirupan kiwari. Dugi dia aya patarosan. Budi tuh jiga nu bade naros Budi naon? Naonnya Bu? Abi we Bu. Bu Desi, Neng Desi naon Neng?
Ibu emang iya peryogi gitu Bu diajar aksara Sunda teh kan tos jarang dianggona ge sanes. Muhun leres eta teh Neng Desi. Emang tos langki aksara Sunda teh nah perlu diajarkeun teu, perlu dipelajari teu. Perlu. Kumar ginaon, upami urang teu nyukruk sajarah urang Sundanya bade kusadi upami sanes ku urang mah patalina tadi sareng dina carita babat di daerah Ciamis ge mangrupakeun salah sahiji cikal bakal peradaban Kasundaan nyaeta ieu ayana aksara Sunda. Nah, ieu urang patalikeun jeung sajarahna, sajarah aksara Sunda. Abong kena urang ayeuna zaman globalisasi era digital tuluy we ngagugulung modernisasi, tapi urang poho karena purwadaksina tah sakenging kitu nya. Di dieu teh aya sajarah aksara Sunda. Ti zaman ti abad ke-14 ge tos aya ye prasasti Kawali. Kawali teh di Ciamis nya. Tah ieu prasasti teh tos aya nunjukkeun tulisan aksara Sunda. Dugikeun ka dieu ka makaran zamanna anu kurang dipaluru atanapi anu kurang dipahami diajarkeun di sakola aya namina sebatana aksara Sunda Unicode nya eta tos di standarisasi. Tah, ieu rupa-rupa aksara ngalageunana. Nah, tadi kan aya 3, ngalageuna, suara, jeung angka. Ngalageuna teh naon cenah? Konsonan. Konsonan. Cobi urang analisis sasarangan. Kinten-kinten di dieu aya huruf anu sami? Aya Bu. Ya, Aya Bu. Iya, Contoh contoh juga angka 7 harusnya. seueur Bu. Tah, Mirip anu yang angka nya. 7 wae naon Desi? Nu angka 7? Eta nu jiga angka 7 Ah. geuningan aya Ah, iya. terus? Ah, Ra, Nah, terus? ra, Nah, terus? Sa, sa, sap ge Ya. S. Aya deui nu jiga huruf naon? Huruf N, naon nu jiga huruf N? Mana wae? Nah. Huruf Z, Z. Nah, jet, Nah, Ayana. nah, aya, terus? na, Aya, Bu, Pak ge sarua pagi. Nah. Ya. ca, Terus eta ayeuna engke urang klasifikasikeun nya dina LKPD. Oh, siap. Lajeng keneulah kan sabaraha hurufna di Sunda teh? Ieu mah Ya, 7. 7, 7. Anu kahiji naon? Ah. Anu bocoraknya. Na jelas. Terus I, O, sareng ya, eta. Teura Bu di mah eta mah. Lajengna aya aksara angka. Tah, angka mah ti hiji dugi ka 10. Eta mah di kurungan yang Bu. Angka 2. Nah, cenah bet di kurungan. Nah, Siga ieu hayam. soalna tinggal di dia jika di nomor 7. Ieu angka 7 urang balik deui kanu aksara konsonan. Sami teh sareng huruf la. Mana huruf la? Tah, sami Bu. Mirip pisan, mirip. Mirip siga kembar. Nah, kunaon angka nganggo di kurungan 2 garis aja supados tiasa ngabedakeun nu mana eta angka nu mana eta huruf gitu jeung Budi. Siap. Lajengkeun deui. Tah, hayu urang buka LKPD. Ayo. Cobi. Tos kan mana cobi LKPD-na minggu kamari basa luring di sakola kan ku ibu tos dibagikeun. Atos Bu, aya Bu. Ya. Hatur nuhun Neng Dini tos ayanya. Cobi ku ibu di-sharekeun. Sakedap. Eta dina LKPD di dinya ku ibu atos di klasifikasikeun teh kan anu tadi sareng sasarengan aya anu naon namina teh aya nu sami hurufna aya oge anu angkana naon namina teh aksarana sami. Tah cobi di dieu tos tampil teh acan ieu nu ku ibu di-share. Aya Bu. Atas Bu, aya. Cobi. Atas Bu. Tah, dina LKPD nu kahiji aya aksara suara. Di dieu ngahajak ku ibu di garis-garisannya dibagikeun kolom. Ku hidep ieu mangga ditulisnya tapi nulisna sing rapi engke ku ibu dipunten manumana pangrapina. Cara nulisna sok diadegkeun di dieu kana garisna ulah ngambang.
lamun garis luhur di luhur, lamun dugikeun ka handap gitu. Nya, kita kan seueur sakaca sami nu luhur dugi luhur, anu ka handap dugi handap. Teu Ibu, kenging ngambang. Ibu Ya, abi bade naros. kumaha Din? Ari ieu teh kedah diadekeun kanu garisna kitu. Leres. Atanapi kedah ngambang ge tiasa. Lamun ngambang eta katinggalna terapi Neng Din. Ya, Oh, ibu aya mohon. kriteria kerapihan aksara Sunda teh nu kumaha nya eta tulisanan nu rapi. Lamun nu ngambang mah sapertos kelas-kelas nu atos-atos eta teh janten terapi hese dibacana nya. Janten ieu ku ibu Oh, iya. di naon namanya teh di pasihan garis supaya hidup tiasa nulisna ajeg jeung rapi. Kumargi ibu mah ieu pulpen digitalnya rada paparengkolan hidup mah dari didi nyaku patlot biasa langkung rapi. Sok ayeuna ku ibu di pasihan waktos bade kenging sabaraha jajar oge bebas. Nu penting ku ibu pasihan waktos semenit kanggo nulis aksara suara. Sok dikawitan. Kenging ngobrol. Dan sawios teu sadayana oge Bu, panginten Bu, teu sakaca oge. Teu sawios, bade kenging sabaraha baris oge teu sawios. Sok enggal ade tulis. Bu. Bu dikerjakan Menitnya iya aksara suara. Dikerjakan dina buku, Bu. LKPD Neng Desi kan terus Oh, dibagikan iya, minggu LKPD. kamari ku ibu. dan Desi mah gitu ae. Mohon Mereka Pak Alex kerjakan tulis. Alex. Sok ingat Pak Alex eta nu guru geografi ibu aja nyebut. Guru Alex kerjakan Alex. Bu tugaskeun we atuh nya. Enggal, sok ianya bantang mul. Lengse samenit. Pindah deui kanu kaca kadua, sok. Aksara ngalagena ieu kelompok kahiji. Lamun ceuk ibu mah ieu teh jiga metamorfosis. Tinu fi mimiti teu aya huluan. Fa huluna aya hiji. Pa huluna aya dua. Ka sampean Ya abi kelompok baraha Bu. pencit. Ya, ya X, ya ra. Diserat sadeana jang Alex, ieu mah masih individu teu acan per kelompok. Sok samenit deui ieu enggal serat. Bebas bade kenging sabaraha jajar oge. Atos Bu. Urang ngalih tos samenitnya Alexnya. Ngalih kana kelompok kedua. Iya kelompok kedua kelompokna huruf Z. Mimitina Z biasa. Nga Z aya halisan kaluhur. Teras aya ga Z ditambahan angka 7. Aya za tambahan n leutik. Aya ca Z tapi diparengkolkeun. Aya H Z leutik ditambah n badal. Aya mah Z tapi dipayungan. Ya, sok tulis deui ieu waktosna samenit. Ibu meni gancang-gancang teuing ih samenit. Cik ibu ge sok sabaraha jajar we. Tos Bu. Tos Bu. Tos nya ayeuna kelompok sabaraha ieu teh? 3. Lamun ieu mah kembar ba ejengnya. Si ba mah huluna 2 dana ka jero, lamun nya mah anu hiji kaluar. Tah. Banyak eta kembar beda halis hiji. Sok kerjakeun deui samenit. Pas seueur-seueur nya engke ku ibu di pasihan poin anu jajarana nu paling seueur. Samenit deui nya. Rengse samenit. Ayeuna kanu terakhir. Tah, anu terakhir teh ieu aya aksara ngalagenah kelompok 4. Ieu mah anu teu sami pamamana. Aya la, ki, sareng we nya ko atau wa gitu. Di dieu makan dina aksara ngalagenah aksara Sunda mah konsonan salawasna dituturkeun ku sora vokal A.
tuliskeun deui. Mohon Bu. Sajajarnya. Ibu abi Widi kapengker hoyong Mohon sok pipin. Din. Atos rengse. Atos Bu. Terus Bu. Tos sadayana nya cobi Ibu naros aya nu kenging 5 jajar saha nu kenging 5 jajar? Abi mau ngopat Bu. Ada 4. Abi mah Opat. tilu Bu. Tilu, Aya nu Bu. Tilu sajajar. langsung sakedap. Buah-buah aya nu sajajar ieu teh. Abi mah Iman opat langsung jajar ke Bu. sama. Jajarnya alhamdulillah tos rada saleueur. Tah salajengna eta anu ku hidup di serat teu kenging di kamana-manakeun nya. Oh kalangkung eta di LKPD na aya angkanya. Hiji deui di nu salembar di sok ku Ibu ditambihan samenit eta nu halaman angkana. Sok Ya, enggak. Tuliskeun. Dina LKPD na kan eta aya angkanya halaman terakhirna sok seratkeun. Tah 2 jajar we atuh eta mah teu kenging samenit 2 jajar atos. Acan Bu. Terus Bu. Ya, atos beres. Wios teu sadayana oge nu penting tos hidap tos nyeratkeun angka ti hiji dugi ka salapan. Salajengna di dieu urang diajar nyusun kecap aksara Sunda nya. Dina nyusun kecap urang kedah ngarucat heula engang supaya bisa nempelkeun aksara nu mana nu bade dipake. Misalkan di dieu aya berarti huruf A jeung huruf ya. Tadi Bu, aya ngarucat kan teh naon Bu ngarucat teh Bu? A teh kumaha? Vokal A teh kumaha? A teras ya. Tadi teh kumaha? Ya. Jet alit ditambihan pi. Leres neng Dini. Ieu aya. Itu. Ayeuna baraya berarti dirucat heula baraya. Berarti huruf B, huruf R, jeung huruf Y. Aya kan tadi. Ibu eta Budi teu ngartoseun naon cenah ari rucat teh cenah. Oke lah Bud, kela. Ieu pamangheulanya hiji deui. Ba terus ra hiji deui ya. Nah, Ibu ari ngarucat teh naon? Ngarucat teh memisahkan heula suku katana supaya orang paham aksara nu mana nu rek dipake. Baraya, ba, ra, ya. Aya tilu hengang atanapi tilu suku kata. Itu Bu. Siap. Paham? Paham Bu. Mohon. Nah, ayeuna nomor angka. Angka tadi saur Budi teh Bu naha bet kedah di kurungan. Kedah bisa kabur nya. Ieu angka hiji. Lamun nuliskeun angka anu di dalam kurung teh sesuai kesatuannya. Lamun satuan berarti hiji di jero kurungna. Lamun belasan berarti 2 angka di jero kurungna. Lamun ratusan berarti aya sabaraha angka di jero kurungna? Ya tilu Bu. Ya tilu gitu. Pinter. Ieu 12 nya. Tiasa nyusun kecap? Ya, Biasa Bu. Nah, ayeuna ku Ibu dibagi kelompok teh atos kan nya minggu kamari ge aya Atos, kelompokna Bu. samikeun we nya. Mohon. Anu kelompok hiji Ade Alex, 2 Desi Budi, 3 Dini Didit, 4 Eis Iman. Ayeuna mangga secara berkelompok dikerjakeun ieu naon namina teh? Nyusun kecap aksara Sunda dina Padlet nya. Mangga ieu di damel ku kelompokna masing-masing. Sok. Di dia aya kelompok hiji, 2, 3, 4. Ayo Dit, Dua urang kecap kerja kelompok Dit. Ayo. Aya angkana ulah dikantunkeun nya, tulis oge ku aksara Sunda. Ieu teh kerjakeun ayeuna nya punya. Nuhun, kela sakedap. Ieu linkna ku Ibu tos di-share acan. Teu acan. Kan. Bu. Teu acan dina eta we Bu, chat atau di dina Nuhun chat ieu ku jumna we. Ibu dikintunkeun. Sakedap. Sok, mangga lalebet. Dedes.
Hayu bud. Makeun nih. Enggal. Ku ibu di waktunya ngerjakeunna 2 menit, berarti seorang samenit sok. Jadi dikumahakeun. Asalkan ngerjakeunna, ieu tinggal tambah, angka tambah, diklik, terus di handapna aya pilihan eta teh. Oh. Tah ieu tah nu titik 3, terus pilih menggambar. Sok teh bakalan tiasa ngerjakeun nulis aksara Sundana. Tadi si anu tilunya lebih nu 4. Lebih teu tiasa mukana Budi. Oh. Siap. Ayo semangat Ku abi diwartosan we sok. Siap. Klik naon Siap. ibu drawingnya. Nuhun nu drawing, ieu tambah, terus aya titik 3. Abi anu nomor hijinya. Nuhun, Mohon sok. mangga Lek. Anu teh tiasa muka aplikasina tiasa nulis dina kertas, fotokeun karerencangan sakelompokna supados tiasa dipangnuliskeun dina Padletna nya. Mun Bu. Negara. Abi masih Budi loading. ku abi tos dikirimkeun nya. Siap, nuhun Ieu Des. saya cenah mesin pisan sok waktosna 2 menit deui ya enggalan. Siap. bade Siap, Bu. naros heula. Kumaha Neng? Eta kumaha pami anu aksara vokalna aya 2 ngarendeng Bu. Contohna kumaha? Sae. Itu teh sae sanes Bu. Nuhun. Kan eta Berarti aya vokal Neng, dirucat heula saur Ibu. Sae berarti sa sareng henteu a sareng e ngahijinya Bu. teu dirucat heula dipisakeun heula engangna nya. Eta berarti nganggo vokal. Sok mangga ieu teh kelompok 2 terus rengse. Kelompok sanes Kelompok 2 tuh. Oh. Punten Bu ya ku pami. ibu dipeunteun nya dina penilaian sikap, penilaian kelompok, mana kelompok anu rajin, nu tanggung jawab karena tugasna. Nuhun Teh Desi tadi tos di ieu ku abi. Nuhun. Iya kelompok 3 kelompok 3 teh. Nah, Aya itu. Dini sareng Didit, Neng Dini sareng Adidit sok enggal. Menuju ka Abi Sheikh mal. Bu. Upami rerencanganna teu tiasa gangguan sok tiasa. Abi lepat ngintun Bu. Ade kadang kelompok seberapa kelompok Bu. hiji. Pas beres. Iya Bu, deu ka kelompok 3 Bu. Aduh. Atau kopinya ianya. Ya sok. Lex pilihan Lex. Aduh aya wae ya mah Ade. Itu sok bari ieu ron ngaleut heula cai naon Ade. Bu. Gagal fokus. Sarapan sudah, ada pada sarapan. Iya hiji deui Alex sok ningali waktu saya ibu dihitung mundur nya. 10. Tapi nembe sak Bu. 10. Aduh ade mah. 8. 7. 7. Genep. 6. Punten abi mantosan gini. Aduh itu. Atas Bu. Bisa. Aduh ade mata. Mana can 7.000 Acan di publik. Tilu 2 hiji rengse. Sok cobi ayeuna orang kelompok 2 wawakilna sa kelompok 2 teh. Abdi Bu. Budi, Desi we Desi, tadi kan Desi. Desi teh nuliskeun ya. Desi, iya emak leres teh kieu nulisna Des. Leres. Samara leres teh. Samara leres. Leres, berarti kelompok hiji leres. Emprat heula. Abi kelompok. Kelompok 2, Emprat Didit, kanggo Ale. mana Didit? Aya Didit. Nah, kelompok 2 mah kan oh iya nya 2. Didit mana Didit aya? Ulang Bu. Abi Baca kelompok Dit. sanes Bu. Aya leres teh Dit. Aya leres. Anu Balaka. Didit dikerjakeun ku abi Bu. Leres Bu. Balaka leres teh. Leres balaka. Leres. Leres. Angkana iya nomor hiji mah ketang teu diangkaan, duana teu kacim. Ah, tekaci. Berarti kurang Kurang nilai. Kurangan Bu nilainya Bu. Kelompok 2 leres. Kelompok 3. Tah ieu teh pertanyaannya teh angka atawa angka sabaraha? Matak nulisna kedah rapi. Nya, ya kelompok 3 baca ku Euis, mana Euis? Isa leres teu?
Sama huruf I, Bu. Huruf Lagi kan huruf I biasa Bu eta Lagi mah. kan Huruf I, sama bener. angka hiji. Hafaleun. Ilaten eta mah. Negara ieu teh nganggo angka lepat. Nomor kelompok 4 sae teu diangkaan ieu kelompok 4 ge nya. Aduh, Terus teh lepat. barat batara teu Oh, diangkaan. Oh, Nah, isi. saurna sae, Bu. Nah, teu lepat. Sahur ibu saya. Sahur ibu sae nah halepat cenah. Ya maksudnya teu diangkaan. Ah besok kabar Oh, di gitu. rumah. Ya, Sae, berarti Ibu. orang sadayana berarti anu laras anu sesuai sareng instruksi nyata aya di Kelompok kelompok AB. dua. Nah, urang teraskeun deui lajengkeun nya ieu aya kana sawatara nu baris dibahas. Ieu ngeunaan tadi diajar nulis lense, evaluasi. Ayeuna ku ibu dikintunkeun Google Form, mangga dieusian. Waktuna ku ibu di waktu deui nya ada kelas ieu mana habet nalajak ngalobrol wae nya. Kan Biasa. rasa Tetep kitu ngobrol, janten Bu. teh semangat. Strategi, Bu, Sok strategi. Tugaskeun we kerjakan tinggal evaluasina, dikerjakan evaluasina sok. Mohon siap Bu. Di waktunya ya bisi terus ibu teh pelajaran saha? Padadangnya. istirahat Bu. Oh istirahat. Ya, Istirahat Bu, lah, Bu. Bu. Bisi salatri karunya sok. Nya Bu, ayeuna samenit deui Pas atuh tere kalah. istirahat tos Sok ieu lapar Bu. kerjakan heula sok enggal ning dieu ditulis soal dan teu seueur sok. Di PR kan berarti Bu. Mau PR Bu. PR wae. Henteu ya 2 menit deui. Salah sakedap Bu abi dina HP. Ieu nu nembe lebet tuh nembe saurang nu ngumpulkeun. Salapan jalmi deui. Naon teh, Bu? Ieu nu nembe lebet disubmit nembe aya saurang. Tak mau nyontek murid karega dibuka. Tah, sok enggal ya. Sataacan dipungkas ku ibu evaluasina rengsekeun. Aya 2an utos rengse. Tuh, ngeberedeg, opatan. Hiji, dua, tilu, ngomong bla 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 bla. Aya calana, Bu. Yang calana mah dieusi kantong di bawah. Bu, abi mah kuotana CF. Sok man we tah mah kayak game, Bu. Aya man mah. Kamari ge lomba e-sport coba, Bu. Tah. Ya saya saurang deui. Atos, Bu. Nu sanes nama atas tos lebet tuh. Abi ku CF kuota Bu. Iman mah. Kumaha tuh man kan diteraskeun. Ewe Bu diteraskeun. Ya, ku ibu diciriannya ya na absen iman lamun teu ngumpulkeun. Awas da iman minggu payun luring penak di kelas ku ibu ditagihna. Bu nami Ya abi lepas. evaluasi. Mohon. Ya evaluasi atos anu teu acan wayahna kedah dikintun da ieu janten nilai kanggo tolak ukur hidup oge kanggo Tapi atos. nilainya. Nah, ayeuna hayu urang jieun refleksi heula pangajaran. Cobi materi naon wae anu parantos dicamping ku hidup? Naon wae tadi? Angka Bu. Angka, terus Kena. Diajar Malagena. nulis Bu. Terus naon? Diajar Ya, nulis. aksara Diajar suara. nulis aksara Sundana. Oh, diajar nulis aksara Sundana. Cikan Ibu naros, Desi, materi naon anu paling dipika paham? Anu paling dipika paham cara nulis nah hungkul Bu, tapi apal hurufna mah henteu. Ya, oke. Eta diteraskeun nya. Terus materi naon anu masih kana hese dipika paham? Budi naon? Aya nu masih kana hese? Abi mah Bu angka hese inget. Oh, dini angkanya. Matakna kedah latihan terus nulis supados Tidur, urang dek, tiasa kata. bari ngapalkeun eta rupa atanapi bentuk angkana nya. Siap, Bu. Ieu pangajaran dinten ayeuna tah kanggo minggu payun kan urang luringnya di sakola ayeuna mah minggu ayeuna dari janten Amun LKPD kaos anu lawungan kahiji anu tadi nulis sakaca-sakaca eta diteraskeun di luar jam pelajaran Ibu diteraskeun rensep full kelompok suara sakaca, kelompok hiji sakaca, kelompok dua sakaca dugikeun ka angka oge sakaca. Terus baca bahan ajar lawungan kedua penggunaan rarangkeun aksara Sunda. Modulna kan ku ibu ya minggu kamari terus dibagikeun ya bahasa di sakola luring. Oke, minggu payun urang bahas. Siap.
Sakitu ti Ibu hatur nuhun upami aya patarosan mangga langsung nga-WA atanapi bade bersosial media sareng Ibu mangga tiasa di-follow nya. Hatur nuhun sakitu wae ti Ibu mangga urang pungkas ieu pangajaran dipimpin deui ku saha tadi teh Neng Dini nya. Mangga dipimpin deui ku doa. Saya agak sate acan uwi hayu urang ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Rengse hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun marangga kasadayana. Assalamualaikum. Nah, nuhun Ibu. Waalaikumsalam.